Aya namanya, aya kejadian, pokoknya mah anu hektik, bikin riweuh kabeh saat ku audeg dijaga tokona, pokoknya mah orang peragakeun eta mah. Tanya kali ah. Punten. Kang. Nah, jelema teh nya. Punten. Kang. Cik atuh Kang. Punten-punten atuh lain nepak reuwas. Ti tadi ge tos punten. Siga supir ambulan wae ditepaknya. Tos punten, ti tadi ge tos punten. Abi bade balanya. Kag ngomong, ah. Punten gitu. Atos bieu punten Kang, punten. Punten abi bieu punten abi cek abi teh. Punten. Siakan bade nyonkeun sumbangan. Punten ah. Kang, upami bade ka dieu nyariosna ku bahasa Sunda, jong tong make bahasa Thailand sagala lah nu dimengerti we ku abi. Abi tos bahasa Sunda, atos bahasa Sunda ieu teh. Naon jong? Nanyakeun abi duda sagala, Kang, saya mah geus boga pamajikan ieu, Kang. Eta mah urusan saya we rek duda erek lain paduli nah. Abi tos nyarios bahasa Sunda, abi tos nyarios bahasa Sunda. Sunda itu. Naon nanyakeun duda sagala? Naon rek dijodohkeun? Bakar ieu kudu kumaha aing. Lain Kang geus anu ngajakan ribut itu sagala nanyakeun duda sagala. Sanes, abi tos nyarios bahasa Sunda Atos teu apal kasep kieu kan buka pamajikan. nanyakeun budak segala. Mau jadi aing ah. Cakep. Jelas bisa. Ahmad Tel imah masih muka minggu oge. Punten Punten, A. Aduh Gusti nu agung. Punten, Bersihan, punten, teh. A. Pas teh boleh. Teteh, punten gitu lain teh tepak wae. Abi tadi punten abi bade meser. Teteh kieu, urang teh kudu boga adab punten gitu teh. Tadi abi tos punten loh. Punten, abi teh kitu tadi teh. Teteh punten nya. Abi mah teu nampi stiker kitu geuningan punten anu sok ditempel-tempel na kaca punten abi mah. Sane stiker ieu mah. Ieu orderan abi tah di piwarang ku tukang. Meser lem tangit. Teh, nah teteh siga nu ngajakeun ribut teh. Nah, jeung nyarekan buah hangit sagala teh, tong sok kitu teh. Iya teh. Kabar damani atuh abi oge Nu dagang teh yang mengajakan ribut kieu. Lem tangit saur tukang na teh jang paralon. Cing jelas teh. Kange paralon. Nyarekan buah hangit, nanyakeun galon cik atuh dari material, nanyakeun kusen, roster, alat-alat bangsa nu kararieu teh laena nanyakeun galon atuh teh. Nya lem paralon anu pink ning lem tangit. Lem tangit. Teh ka itu teh lah jeung nyarekan buah hangit sagala. Lieur ka abina oge, yang ngomong teh jelas. Kunaon nya mah teh? Teh jangan. Tadi itu teh. Kunaon? Udah. Kumaha rame bieu teh toko teh? Nah, atuh teh karek ge datang jeung rek cimare mah sagala. Lieur teh poe bieu mah anu hiji lalaki datang minta sumbangan jeung nyarek nanyakeun status duda sagala. Nu hiji deui aya awewe bieu teh nya sugan terek balanya mamawa nu kieu jualan stiker meureun. Jeung nyarekan buah hangit sagala, ini asal lieur sagalanya. Jadi anu balanya. Ah, deh pusing abi mah.